Bagja ucu. Oh, naik sebat bagja kumaha riwa bulan. Oh, sagedeungeun ti wa dek neraskeun lalampahan teh supados pardu kasamut sunat kalampah. Ih, atuh kanten. Lalampahan ngawayang dugi karengsena Sumuhun atuh wa bade sanuk-sanuk ucu. ih kantenan kacida sayana Pan budaya urang mah kitu kedah nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk ceruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta sumuhun landung kandungan lair aisan malapah gedang kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan. ih telepat wa budaya urang masuna gitu kan. Merancahan keayaan dina raraga hari ulang tahun TPRI Bandung anu ke-48 telepat wa ayeuna ngagelarkeun kasenian urang seni tradisi utamina wayang golek wa eta ulang anu cenah mah ceuk sabagian jalmi yen kasenian wayang golek teh geus melempem geus morosot wa laras aya nu nyarios kitu tagewa tapi da teu kitu ai kanggo wa mah teu kitu da saleresna mah lain kasenian wayang golek anu melempem tapi apresiasi nu nongton anu naek anu ngaronyak jadi meureun dalangna teu bisa ngimbangan teu tiasa ngigelan zaman teh eta apan tadi oge aya ngaran-ngaran seni mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas ya ujang sumuh apa arti sebuah nama tanpa karya betul wa eta telepas cek urang kaler teh mah no action talk only naon eta teh hartosna teh jadi hartina teh ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan nu penting mah kanyataan nu penting eta beh dituna tina agama yen anu katampi ku pangeran mah lintang ti amal sumuhun nya cu yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ulah atuh kantenah ulah telepat buat teh ku digelarkeunana wayang golek ieu ngabewarakeun ka warga masyarakat sabudeureunana sumuhun wa ieu TPRI Bandung teh nyaeta sering ngagelarkeun budaya lokal kantenah pendidikan formal anu luhur dai di Jawa Barat mah nepi ka UA pendidikan teh nepi ka SMP ge biheung deh kantenah bener eta atuh puguh we tinggalin ku alam canggih kieu komo ayeuna geus zaman internet internet Facebookan baheula mah dipake ku badan intelijen negara Amerika ayeuna mah geus bebas meureun di Amerika mah geus canggih leuwih ti kitu sumuhun gara pek mikir sila lain laras eta ulama heulaanan budaya Sunda teh nyaeta pangkolotna budaya teh bahasa Sunda tadi saur ibu direktur utama TPRI laras meuni geus jarang cenah ngadenge budak ngora punten atuh kalangkung atawa kumaha dararamang sadayana cari heula atuh teu aya ayeuna mah geus hampir laleungitan ucu sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban geus hampir jati kasilih ku cunti eta jati kasilih ku cunti ari kurungna kurung titiran ai manukna bueuh eta cudog-dog tinggal dangdut tinggal ya cu
tinggal igal tak kitu ujang saya nyaeta ieu TPRI Bandung teh gawe bareng sareng Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, dan PT sareng PT Pupuk Kujang, Sumuhun, Pupuk Majemuk Majemuk dengan komposisi jeung kandungan terbaik anu mampu minuhan kabutuh pare anu aya di urang. Anu aya di urang cocok pisan teh Oh. Sareng Pikeun ngaronjatkeun produksi parenya cu. sumuh sareng petani di urang. Beres. Bagja penting ieu wa. Kan tenan. Urang pake ajang silaturahimnya cu. Amin. Amin. Man ahaba ayub satulahu pirizkihi wa yunsallahu piasarihi pa yasirrohimah. Jadi saha-saha jalma anu resep karena eta atawa micinta karena silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Da geuning ku ayana kesenian wayang golek teh itu nu icalan nepi ka paragpag kitu uluh. Anu tuangeun nu leueuteun nu angeun. Angeun. Aduh, wah. Sacara teu langsung ieu TPRI Bandung teh mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu. Betul, wah, betul sekali. Laras. Nya cuk. Laras, wah. Nuhun wa ka Bapak Gubernur, ka Bapak Wakil Gubernur, kula warga besar we Pemda daerah tingkat hiji provinsi Jawa Barat nya cuk. Atuh ka Bapak Haji Dada Rosada kalih Ibu Bapak Wali Kota, kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kota Madya Bandung. Sumuhun. Nuhun. Wah, ku pangrojongna. Kasumpingan urang reus ku Pak Haji Dadang Nasir jadi panggung we. Saha? Pak Haji Dadang Nasir, wah teu sareng Pak Haji Dadang Nasir. sareng Padeden Rumaji. Sareng Padeden Rumaji Sumping. Nuhun. Ngarasakeun di panggung ya cali. Oh. Reg. Bejana cenah rek jadi panganten. Bade pangan. Oh. Cing nepi ka di istrenanana. Laras. Nikahna teh kaping 28 nikahna. Oh, urang doakeun ku urang Urang sadaya. pada nyawer we. Pada nyawer ku abdi. Tak kitu cu. Nuhun ka Bapak Kapolda, Leres. Bapak Panglima Kodam Tilu Siliwangi, Sumuhun. Bapak Kapolres, Eta. Bapak Dandim. Leres. Nya cu. Sumuhun. Kasadayana we ngahaturkeun nuhun wa kengeng Widi ngagejrak ieu di dieu. Ih, atuh kan tenan wa. Nya cu. Sumuhun. Atuh kadulur-dulur wa dulu itu amuing. Eta wa wargi-wargi. Tikawit Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Ibrahim ti warung bandrek aya. Bandrek aya eta wa. Di Unpad. Bapak Ali ti Polda itu ti Unpad oge aya. Di Palili. Palili Permadi. Pak Haji Dalang Oden Kades Cimenyan. Cimenyan eta wa alah dulu. Bapak Yayat Taryat HPDKI Tanyakan. Sumuhun wa. Bapak Ade Maman Cikawari Cimenyan. Asep Obon HPDKI Alah eta ti Pasir Luhur ti Cimenyan. Atuh ka grup pencaksilat Gajah Putih sakabupaten Bandung. Sumuhun. Dawa di Gajah Putih teh jadi penasehat sa-Jawa Barat. Sumuhun. Keras dewa. Heeh. Keras dewa. Sakapeung wa teh sok miluna rompet. Sakapeung ngagoongan. Bapak Adang Suryana aya Kades Cilengkrang. Ka Bapak Kades Cilengkrang. Pak Asep Sule ti Cilengkrang. Di Cilengkrang eta. Bapak Haji Kohar Cipadung. Cipadung wa teh. Dadang Baja Cilengkrang. Cilengkrang. Tatang Cikadut sareng Apih Oman. Sareng Apih Oman. Kang Haji Apo. Leres. Kang Emping Banar Lauk Tilinggar Cicalengka. Cicalengka eta ti. Pak Haji Tatang Ruhiyah tokoh panyanaan Cimenyan. Urukan dewa. Ibu Hajah Ai Rohaeti Kades Mekar Manik aya. Aya. Sang Kang Haji Iping.
Padadang MUI Cimenyan aya Bapak Oyin tokoh Cimenyan Pak Septuriana Kades Mangunjaya Pak Kadar ti DPRD Cilengkrang aya tuh nuhun ngiring ngarojong tak itu Pak Haji Dene Rukada aya nuhun cu aya ku bagja peuting ieu pepena sadayana para sesepuh Pak Asep Wawan 368 aya nuhun katampi rokokna kuat atuh Ibu Ilis Paraji Tigiri Harja Sumpi mi HP anak gua we kitu cu ka urang Cimenyan Cilengkrang dati Cimenyan ti Cilengkrang mah sagala rupa oge maksudna teh kumaha ceuk abah cek abah ngaler mi HP we anak gua Dadang Nasir Deden Rumaji gitu ya cu eta teh putra uang marukana beres tak kitu cu nuhun ngawilujengkeun deui nagara urang anu ka-65 ke hari kemerdekaan Republik Indonesia nya atuh ngawilujengkeun deui urang sadayana salaku umat Islam mayunan sasi Ramadan mudah-mudahan cingkiat dina enggoni ngalaksanakeun ibadah saum nya cu amin syukur ya Pak Haji Nana ti Cimuncang aya Banar Sapatu seueur ti Cimuncang eta padamelna di pabrik sepatu di dinya nuhun hujan Bapak Haji Maulana di Sinar Mukti Taylor Soreang aya nuhun berenana anu nyakseni pagelaran wayang golek boh anu aya di dieu dugi ka hempak merbayaksa mugia paranyang yuswa arageung mili amin nya cu sumuhun atuh nu icalanana muga-muga cing kapetik hasil kalabuah ku jalan di ical sumuhun atuh anu ngadangukeun kalayan anu nonton dina TV na sewang-sewang seteh terus TVRI Bandung nya cu sumuhun TV nu urang teteh Pak Ude ti SPSI sumuhun wilujeng tepang nuhun marurang kalih ti STSI seueur ngempal di pangar-panggung nuhun sok ronjatkeun seni urang teh nya cu sabab naon anu nakis budaya-budaya deungeun tidak jarang atau ai hiburan di urang mah nepi ka saputing kantenan nyaeta eta teh pikeun nakis budaya deungeun nyerep ka urang anu teu luyu jeung adat urang budaya di urang jeung adat angin ngahiliwir di leuyeun diasakeun angin ngahiliwir urang Bapak Haji Kawal aya Pak Haji Kawal kireng-rengan Pak Alit sumuhun nuhun Kang Wowo Bapak Haji Bang Sulaksana di Bekasi nah besar rumping geuning di mana-mana ieu nuhun eta Pak Ading Cihamulu Garut Pak Ading ka dieu nuhun cu tah bilih nyang kolong kana waktos atuh ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana dugi kahiburan lancar dina wengi ieu sumuhun nya cu urang teraskeun deui we cing jang Kakang Siling ka dieu kitu cu gua mangga bade hiburan biasa aya jalukan si eta mah kudu jeung lagu di sarangan ku ngajimplak manehna di sarangan sapu lagu ini da hibu bari omat kitu Kakang Siling eta bibinihan ti Bapak Wali Kota urang tancep-tancepkeun di dieu tancep-tancepkeun kayaknya urang mau ningkatkeun penghijauan tiada hari tanpa penghijauan
eta teh lumayan teh. Atuh kan Bisa pinuhna tutuwuhan dang daunan hejo lemok teh ucu bisa nyerep polusi teh wa. Heeh. Nyerep polusi jeung sehat we kana jantung teh. Ayo loba tata. Sok jang. Ada omang. Mujeuhna naon wa. Waktu ayeuna teh nyaeta wayah kieu mah cai kiruh. Oh cikiru. Cikiru teh naon wa sok banjir naon. Cai kiruh nu sok diinum. Oh cikopi. Heeh. Jadi cikeru. Nya jadi laguna teh jadi cikeru. Cikeru cikopi nah. Cikopi Nah, ai eueuh mah atuh kari meuli. Silaing teh salah teuing atuh. Laras biakeun gelas. Mangga wa. Sok cu. Urang ngawilujengkeun ieu ka TPRI Bandung anu ka 48. Sae. Heeh, Cikeruh jang. Cikeruh gratinyu ngarah teu tunu. Batik kadang anu mulia tang tulebang gogodang lah ieu ngodonongan tapi dia kadang tebang gogoda ada di ulah tiba Kumasuling ada di kumasuling suling teh ngan siluai ieu kumakuring kuring teh nang bingung Solo sepikan coba legendaris yang lebih ala oboyo luntang lantung yang lu beli ala sepanjang dunia jalan sorean muawai asmanya sepanjang datang kesulitan muawai tadi akan mangga urang dulunya majangkan seni kagungan seni Sunda tuturun sunasa wawaka
Opolotot alam kayu malang jika punduk si manuk margi deui abdi malang da kanu punduk sok sieun mah geningan tebalik deui hop. Tanya ho digenah si kurang ajar. Eta lagu sakitu ngalakeunana kenang sakitu hipuna ngeureunkeun dari mana Kacau. makanya disebut kacau alok sakitu amisna ngeureunkeun dari mana we sakitu nepi karang Si keneh eta ceuk Bapak tadi naon kokohkeun persatuan jeung kesatuan ulah rek pakia-kia ulah rek patongong-tongong ulah rek pagirang-girang tampian nya ejang Jawa Barat mah kudu kieu sareuneup saiga saparipola sabobot sapihanean sarasa sabobot sapihanean mun ceuk urang Jawa mah naon teu kurang Jawa ingarso sung tulodo sik malik nu anjeunna kabeh oge Nya. naon sing salian barang-barang lain nu anjeunna sagala ge nu anjeunna mah akares jelema mah ukur pupujian jeung pupujieun salamana pepujieun sagalana ge nu anjeunna malah heuh Allah oge ngadawuh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane anu rek dipalalung dina surat Ar-Rahman geus bener sababaraha kali deui nikmat kami nu mana da jeung nyanan tong boro nu kadenge nu katempo nu katincak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngageunut-geunut jantung benar teh nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina jantung kana urat kana jantung benar pedalang esok teh da kitu ngiceup teu diolian pek pikir bener ayeuna leumpang teu make piriwil bisa leumpang tadi dia meureun artina la haula teu boga naon-naon urang mah sumohon eta usik diusikeun malik dimalikeun mun wayang mah daya upayana dinyacan nya bener kan heeh jeung eta barang-barang Allah di dunya ieu eueuh nu leungit hiji oge ternyata aya di ica gitu geuning itu kai ngaleungitan eta mah di nagara atuh ieu mah bumi lagi sawarga neraka ieu mah nu Allah da beda geresok antara urang makhluk jeung nu kagunganana beda kumaha ya bedana teh kieu ai ceuk jelema mapan hiji tambah hiji teh dua ceuk jelema di mana-mana ilmu pasti teh tapi ai pangeran mah bisaeun hiji tambah hiji bisa 17 bisa 15 moal bisa teh sarua we naon sarua we ari hiji sidik alo mamaha dina sagalana bisaeun hiji tambah hiji jadi 17 atau 15 bisaeun lamun bisaeun buktikeun boleh saya berbicara itu berdasarkan data-data yang otentik cek buktikeun nu matak bangsa urang teh loba nama doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris hiji tambah hiji bisa 17 kumaha carana contohna pek nuna hayam hiji nu jago tunaan deui hayam hiji tungguan setahun jadi 17 jeung anakna bener 2 tambah 2 jadi 2 bisaeun ceuk jelema mah ilmu pasti 2 tambah 2 teh 4 tapi ieu mah Allah bisaeun tiasaeun 2 tambah 2 2 da kumaha sok nuna careuh 2 tunaan hayam 2 anger careuh 2 da hayam mah beak dihakaj eta bener kan Allah teh aya eta kaumulan tuh ada maha atuh nyebut Allahu Akbar teh tong dina sungut wungkus ya teh kudu jeung hate rata-rata geuning Allahu Akbar
awas nu heueuh dah ya teh mah lolobana mah lain. Allahu akbar. Bray teh kadeuleu pangabutuh kahayang kamung numpuk na hulu. Nya. Jadi we ka itu teh kredit teh. Nu matak loba doa anu teu dijabah. Hayang untung datang rugi. Hayang cager datang ripuk. Hayang salamet datang tabrakan. Da gelombangna teu sarua. Teu saarah. Tuh. Akimi salat, adegeun salat. Batur mah geus ngadeg-ngadegeun tuh diunggah-unggah posisi, ngadeg-ngadegeun tower. Tower, bener mah. Nya. Batur mau Sanggeusna ngadegeun tower pan babari bangsa urang komunikasi. Kanu jauh. Ngalewatan HP. Dek SMS, telepon biasa. Dek SMS, dek telepon biasa. Kadar eta cenah HP na rupa-rupa dek produk naon bisa bae cenah eta kartuna dek as dek mentari dek simpati cenah eta teu nyambung meureun eta teh pulsana teu dibayar beak pulsana meureun teu dicas batuna teu dicas tah cenah urang salat dilaksanakeun tapi sangsara terus boa meureun sia teh tara zakat tararurat tewet keleutik nya tara dicas tara daek silaturahim tara daek tatanya ka kiai ka ajengan benar pan diwajibkeun nyangan ilmu teh ti saha we tenang nya benar Kang benar dalam kuduna mah pan dina keterangan mah ilmu tungtut dunya siar ieu mah ilmu tungtut dunya teu gableg ilmu tungtut dunya ilmu tungtut dunya kaleuweung kaituna teh nyaeta melengkung Bekasi Barat bekasnya lahan nu kitu teh teh semplek dicak semplak nah kitu teh semplek dicak waduk kitu salah kieu lain tong nyalahkeun pangeran sagala rupa oge salahkeun mah pamajikan da urang ai keur salat ihdinas siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng ku Allah geus dituduhkeun sia nu mengkol belok deui bener pek meuli asa di lempengna hese di lempeng teh hate teh hate teh meuli wangkelang we heurang wangkelang bedang beras beuheung sidik TPRI Bandung teh deuleu lain waragad saeutik kikieuan teh lain baragat 3.400 pendukungna Pupuk Kujang Pemda Pemkot dan Pak Haji Dadang Nasir Bapak Haji Deden Rumaji Pak Haji Sidik ini kabor tuh Bilih Pak Dadang Nasir bade masihan kopiah ka abdi nomor 7 Sami taya hulu panayagan oke Sami nomor 7 jumlahna teh 50 ai nomor 7 teh Kang seueur penggemarna rata apaan ai langit teh pan 7 lapis nya poe 7 saminggu 7 poe tina beheung kaluhur 7 liang cing sok panon 2 irung 2 ceuli 2 genap sungut hiji tuh dan 2 deui mah pembuangan di handap eta mah kenal pot tong dibawa nu 2 mah teh mah pamicenan kokotor tuh paribas paribasat aki-aki 7 mulut sunah aki-aki 7 mulut turunan aya paribasa cenah eta mah dunya teh dunya moal beak 7 turunan mahi cenah 7 turunan oge cenah nah imang cepos sangsara da aing mah turunan nu ka 8 datang sangsara jadi beakeun nu ka 8 beakeun mun kopi mah kari dadakna teh aing rupa-rupa mim 7 mim 7 tah pitu teh artina 7 madat madon maling main minum naon mateni mangani manat tuh m teh m 7
nya Mudahnya mah narkoba ngadat teh. rokok menang 7 bungkus aing. Bener. Tuh. bos Gitu cek aing oge. hari celek teh ngawayang ti PRI tanggal 7 Heuh pan ayeuna teh di TPRI teh tanggal 7. Nya. Gitu. kayaknya Kang Wadi jeung imik 7 kata Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Muga-muga TPRI Bandung tetap jayanya. amin Ayo urang tingkatkeun kreativitas urang eusian ieu TPRI Bandung teh ku urang. kan tenang Sok pikeun ngoronjatkeun karir urang teh sok. Dina media elektronik TPRI Bandung. Pintu terbuka. regreg Gitu. wayana TPRI Bandung teh lain Ngan dua alternatif lamun urang magelaran dina TV dua alternatif teh kieu lamun alus urang teu kapalang kaituna bakal payu ngan lamun goreng ngawayang dina TV sarua jeung mebeutkeun maneh kana susukan garing. eta teh Tah nu mata kudu aya badan sensor teh di dinya kendang dijempe-jempe lahir sia nunggu truk teh lain kemudian geus mung di Banyolan itu mah sensitif lain mung di Banyolan lamun dek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik loh kayak racun ya tepat cekaka ngatuh di urang mah kudu asa kampura dan naon oge geus menuju kana sukses teh kudu hampuraan kudu eta oge ulah nu saeutik digedekeun ngewah lah kahayang aing teh heug aing teh prioritaskeun cing rarumasa rumasa kumaha di akang rarumasa da timimiti panayaga nepi ka dalang wah iwa ti ngagulak-gilek ladang aing sia teh tapi heueuh dipikir mah kakak nu mangsiun moal aya sia teh iwa ti ngagulak-gilek ladang aing bener rumasa gede jasa keun ku kitu eta ka Inggris geus 2 balikan balikan Prancis 3 balikan Jerman Belanda Amerika kapapai sa Amerika dibawa ku secepot lain menang lain mayar urang teh ka itu teh kalah dibayar tuh baik pikir hari pisang kalungkulan timur tengah teh ai datang ka itu teh naoka para rego we sararea teu bisa ngomong bisa ada orang Inggris mah bararodo atuh bararodo kemari akang bararodo moal ke maju ai bararodo teu becuseun basa Sunda alah eta aing mah aneh di Belanda teh ya geuning naon aing keur sare di hotel teh trok ngetrokan panto brai teh dibuka orang Belanda Pak Joni ngaranna cek dewek teh good morning Pak Joni teh inget ayo pek teh ngajawabna teh tong morning cenah kitu ngomong bahasa Sunda kumaha calalager cenah urang ditu kitu aing molotot teh para jemput good morning alah eta di mulana sing goreng euy urang Sunda teh ditu Beni ngaranna teh abdi teh cenah baheula gungclok kitu kerjaman lalajo wayang teh waktu zaman Abah Sunaria kumaha aya kene digeger kalong nya baru teh digeger kalong alah eta mah aing harita mangkaning harita teh poenan dek balanya bener balanya kamu di urang mah cing teh Pak Beni omat ulah nyarita Sunda engke bareng jeung panayagan tarurun caritana aing teu pangluhurna bring caritana balanya eta Pak Beni ku aing di kaleng eta ceuk si Ana di tukang di kakaleng teuing pas eta si goblok da baheula mah ngajajah ka aing
eta Pak Beni nyerenge Kan ngejawabnya. alah aing era anak takut harita Abdi kita naik sare 2 poe. aing teh abus teh ka restoran Sia di podaran. kebeneran aya goreng asin Mureun poho Pak Beni teh jeung ngomong Sunda we. Tah cenah kabeuki urang ditu pada nu kieu patut. Eta masih anak da teu dek dahar ruas we. Kieu. Jadi paean. Kieu di arah urang si goblok. Alah ampun. Tah nu ngacak ulah kaleuwihan nya kitu deui. Pengalaman ya kan. Atuh Rupa-rupa. Universitas Indonesia aya di ditu. Oh, Bahasa Indonesia di komo di Inggris mah ka Oxford nantinya urang. Mun di urang mah ITB na teh. Oh, ka approve bahasa Inggris, ka approve. Dibawa ku si cepot. Ku akang dibawa ngalayang. Itu. Nya. Alhamdulillah euy dalang nu geus karolot teh model dewek araya keneh. Araya keneh nu sajajar. Di antarana Bapak Cecep Supriyadi, Pak Haji Cecep Supriyadi ti Karawang bisa keneh ngadalang. Tiasa keneh. Bapak dalang Dede Amung Sutarya jag-jag keneh. Pak Dede alhamdulillah panjang geus. Masih keneh jag-jag araya keneh. Aya keneh. Malah engke mah di Unpad kersana Bapak Rektor Unpad. Sumohon. Nya cenah urang ngayakeun dalang tilu dalang kolot wungkul salalakon ku tiluan. Di antawisna Bapak Cecep Supriyadi meureun Pak Dede Amung Pak Dede dewek. Larestas akan. Urang nyieun hiji sejarah. Ulah cara baheula cenah dalang teh silih teluh. Silih teluh. Dajeng nyana baheula mah kana jawab. Silih omongkeun baheula. Gila omongkeun dalang aja tak kurang pendidikanana teh eueuh. Ayeuna mah untuk kurang ngahiji. Tak itu panayagan teh baheula mah polontong nih. Kadatangan urang teh tuh cenah nu rek mawa kakadeun. Apa teh? Ayeuna ngagrup ka dieu. Dititah balik deui eta oge ku aing. Nya. Ngan kumaha? Pajarkeun teh kajen ngabeca we cenah. Heuh. Alah. Wakang ayeuna rek. Hari Ibu Hajah Nia aya. Aya. Garwana Bapak Haji Dadang Nasir. Aya. Nuju nonton di TV. Garwana Pak Deden Rumati ge ngiring ka dieu. Alhamdulillah nuhun. Ujang tepang Hah? Benar. Yang alhamdulillah tani dewek oge mu cekil. Ayeuna teh. Daya pupuk kujang. Sapat kangge pupuk kujang. Oh, ulah lalawara deuleu. Hijikeun jeung pupuk budak. Iya. Lumayan jadi produksi teh ningkat, produksi pare. Sumohon. Oh. Euy. Karunya kapun bojo eta Eli pangyetakeun. Nya. Hayang di. Alah ai ibu nenah can kulam gitu ibu nenah. Ku Eli ge can kulam. Muni Agus ya boga si Eli teh. Ibu Eli, Ibu Cici hayanya. Alah. Kan rek perang ayeuna teh kan. Doak jang. Eta pembunuhan mutilasi. Wah, eta Kang biadab. Juragan Samba teu dicacag maot teh. Biadab kan. Dicacag atuh. Mutilasi. Eta diteteangan sababaraha minggu teu panggih ai pek teh gorehe teh geuning adina. Dumeh misah indung. Laras napi ka. Dumeh geus jadi raja. Ada Sutija mah ti baheula ge memeh jadi raja ge galak. Kok galak eta? Hansip di tengeulan. Hampang leungeun. Dua kampung non teh. Lain bang sebenarnya sate. Galak teh mah saha ka dua gaplok. Dileletik teteh. Hah? Hampang leungeun sate. Sutija mana premanisme atuh. Lah ku kitu eta jeung ku ceditna di sisina jata duh. Ceditna na taku. Jang. Ieu atuh sakali mah dewek teh kenangan ya. Oh, akan teh palai di kenangan.
sing saluyu cing bisa ngigelan cing bisa ngigelan zaman jadi gini gitu kudu nincak mode iya we mode dina ngajalankeun roda pemerintahan lain kumaha dina ngajalankeun roda pemerintahan pan aya masing-masing sing ngalakeunna kadangu ku sing tarik kadengekeun ku batur ku si ibu GPRI Bandung ngagelarkeun pagelaran wayang golek asa di RRI beurang kitu RRI kerjanya bener kan RRI sok barengan ku Bonang jeung Rinci jeung Gener sok Sharon Rebab Kenang jeung Goong aduh ngalegeuna we sok cing bisa ngigelan kadewe sene dulu kawin hirup teh sing waspada hirup teh masing waspada sangkan teman hitungkan si kemuliaan sengsara jangan lempeng dituju bangsa ngeriak maju ulah horianku rumeng harap sungkan rek mangsa rumeng harap sungkan rek ninja lamun teu ditipu kitu mah aing moal dikenangan sia katipu ku aingnya lain eta kitu ngaranna politik lemas lain lemas matak di mana aya digogoreng ku batur teh sabar lemasna politik teh eta gitu kabeh hatipuna teh wah rupa-rupa panu ngagogoreng teh wah rupa-rupa kang ngagogoreng wajarkeun aing tukang korupsi tukang nyok wah modek tukang korupsi geus dibuhi deui mun aing lemah tajiwana nu ngagogoreng teh benar kan ulah kapanguruhan kudu kitu ulah sarajengna mah kelemahan tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti Sharon gersok Sharon kamana we nabeuna teh Bonang Gambang sok gersok kabeh tapi teu balik tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti kitu teu puguh igeunana kudu kumaha aing ngigelanana matak loba nu ngademo dah hareng-heng teh kudu dengean gitu hareng-heng pisan eueuh tuturkeuneun eueuh pamuntangan dina anak hayam ditinakeun ku indungna teh nya tah teu beda ti nu kieu di nu bieu rawing ceuli zaman kiwari teh pajajet kudu deulean kan pajajet kudu deulean hareng-heng kudu dengean mun tepi ka teu euih dua teu euih maksudna mah Kang nganuhunkeun eta Kapolda Jawa Barat teroris tos kenging di Cibiru kan
teroris benang di Cibiru benang di Cibiru Kang burukan teh alhamdulillah kabur hiji benang 2 Kang nya cek aing oge merajalela eta teroris eta teh nu didoktrin teh eta teh kanuhunkeun nu dicuci otakna nuhun ka Densus 88 Polda Jawa Barat Kang heeh gawe bareng jeung Mabes Polri oge ngiring bela sungkawa salah sawios DPR RI saurna teh kenging musibah Kang dina parahu laut ai ku kitu teh mah heueuh ta ieu euy yen hirup di dunya teh nya moal langgeng teh nu matak cing hati-hati dina ngarepan hirup teh urang teh oh hati-hati Kang waspada we urang geuning dina surat waduha walal akhiratu hurulaka minal ula jadi aya kahirupan anu leuwih alus di batan dunya nya tanah akhirat oh benar dina surat waduha walaili ida saje naon nah maka ngaroikeun lain da bisa waduha ge model urang Sunda we reka mana tuh mana tapi di Betawi mah mane lu anger ya maksudna mah eta keneh oh beda sebutan waduhe ge hartina mah eta keneh ngan ari waduhe mah nya eta alifna digenti ku iya oh ku iya na jadi harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar ku PS ku JR jadi iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh dina kitab Alfiyah tetep bab imalah leres eta gaul atuh teh ku parabot mah beunang nya buan ngencleng akang mah gitu teu aing oge alah bot syah udah saat teh tadi sakedeung Kang dah tadi dunungan dah juragan Gatot Kaca euy juragan Gatot Kaca oh sok atuh Kang bagian itu Pak Guru Ganang pada rusak pipi pada beberes eta capak ieu batuk sadayana digulung diberesihan di karaton kedah beberesih Ari geus paparisi onaman tiasa ngobrol jeung bisa curhat jeung babaturan ari geus paparisi Gusti muni asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan nah naon bibi heuda ka kuping ku bibi oge kajadian model kitu musibah oh kadenan bulan tadi tepat anu keuna ka Gusti Prabu Gusti Batara bulan ka Gusti Batara laras putrana dugi ka kitu ka putrana bulan mangkane eta teh budak teh kasep ongkong cocokan bibi budak teh eta teh mencenges juragan sama bulan ti mimiti ngolondang ku bibi diasuh da kantos Raden Sama teh ayeuna mulihna ka karaton teh geuning parantos acak-acakan salirana kula pembunuhan mutilasi eta teh nepi ka kitu kajadian muringkak bulu punuk ieu kajadian nepi ka kieu dunya nyai sumuhun disebat harenghengna dunya teh ieu panginten paingan di mana jahat jelema teh leuwih ti sato oh kanten benerna oge bakal leuwih ti sato langkung ti sato ulang malah dinas dina katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan teh ku polah-polah jelema ku tangan-tangan manusia heeh eta ku sararakah jelema teh atuna meuni teu daya hati nuranian padahal agama mah datang ti baheula sumping kajahatan beuki meuweuh da lain salah agama teh aya napat saha oh jelema manusia laras ku sarakah-sarakahna gara pek pikir
Nanaon bibi? Sagalak-galak nage maung Sumuhun. nu dihakan teh ngan ukur sasamet daging Daging kan bari atah. daging atas. Can aya hiji kajadian maung apruk-aprukan ka kampung-kampung neangan leunca dek ngaredok. Acan. Acan atawa neangan roti bakar acan. Benar mau. Tapi jelema ieu Mahai jam. daging di dahar. Dituang. Lauk pauk. Seep. Sasatoan, dangdaunan, bebetian, bubuahan. Oh, ladis. Malah kurakus-rakus na jelema semen aspal tadi hakanan. Kantenan. Oh, Bensin solar naon di Arino. lain teu malalikirnya na teu ingeteun manehna teh bakal paeh. Duka teuing. Burukan Jeung teu ingeteun yen ieu dunya teh sakedeung. saliwat laras. Ngan ukur saliwat, ngan ukur heureuyan, ngan ukur panggung saniwara. Cocokan dunya mah gini. Saperti panggung ayeuna pan isuk-isuk teh dirungkadkeun. Dirungkadkeun. Yen ieu dunya teh bakal kiamat, Sumuhun. urang teh bakal nyorang kahirupan anu langgeng di ditu. Alam abadi. Nyaeta alam panyiksaan, hukuman tina akibat-akibat pagawean. Alam balitungan bibi. Alam balitungan sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Akhirat telepat bibi teh. Yen dina hiji waktu yakin manusia teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana nyai. Sumuhun bibi telepat teh. Ai ku kitu teh mah ketang heudak karasa ku bibi Karaos kumaha kulang? akibat jadi jelema bodoh teh. Jalma bodoh, jalma sangsara. Boh bodoh, boh pinter nyilakakeun di dunya mah. Gitu bibi. Nah ini bodoh nyelakakeun kumaha? Nyilakakeun hese kitu teh usaha, hese barang hakan. Pada Akibat tina bodoh, tidak bawa pintar ku pintarna. pinter ku pinterna nyilakakeun. Ai nyelakakeun pintar Hopan ari ilmu teh cicingna dina otak. dina otak. Mun seug otak geus kaansikan ilmu urang bakal pinter. Bakal pintar. Geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana. Nah make gede Sabab nu dosa. pinter mah usahana kanu bodoh. Oh, Da kanu pinter deui mumadaekeun wadaekeun nama guren. Kanu bodoh usaha. supaya sampurna eta ilmu ulah nepi ka nyilakakeun nyaeta barengan ku iman. Iman. Ari iman teh ngansikna dina ati, mun seug ati kancikan iman urang bakal bener, geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna. Nah, Jadi ayana ilmu jeung iman teh eta teh keur ngadalian hawa nafsu. ini Lajeun dina zaman kiwari mah dipercaya ngaruksak. ngaruksak. Jelema eta Jalma emutanana teh. nu matak ge mah ngajadikeun pamimpin teh ulah nu borangan. Sieun ku jurig borangan teh. Ai borangan teh sieunan lain sieun ku jurig, lain sieun ku redemit. Tapi sieun teu beunghar, sieun teu loba mobil, sieun teu loba imah, tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara. Kadang-kadang duit negara, duit rakyat dihakan dileg-leg. Dah bener. Eta teh panyakit teh geus nyebar ka handap. Jebar. Nyai Mohon. kadang-kadang duit keur gempa, bantuan keur gempa oge teu dibikeun kabeh geuning. Heeh, gara roblogna teh. Aya we nu murut teh kulaan. Raskin dibikeunna teh kanu wawuh he wungkul. Kan udah deket teh mungkul. Nya. Geus nyebar ieu panyakit teh. Kan geus hampir ka budaya ini teh kulanna. Kumaha nyegahna atuh. Teuing da moal angeus-angeus ieu urusan teh moal sapanjang bangsat dipariksa ku garong. Oh gitu Nya. kulan. Benar. Wangeus-angeus. Tah kitu Laras. garape da zaman kiwari mah nu kadenge ku bibi nu kadenge Kumaha bi? tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Dihukum. Moal dek garelo mah kitu. Teuing bibi. Nya. Moal aya nu kasinggung gitu. Kebae. Paduli teuing ah tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing. Kan bae. Nah, ari bibi kitu kan emutan kitu. Heeh. Dan nu kitu mah geus nongtorekeun maneh bibi. Nyai Sumuhun.
Muni dipakai amis buah gintung geuning boga pangkat luhur teh padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Laras bibi bener. Muni dipakai agul kadudukan teh geuningan. Agama dipakai kedok. Eta teh kedok kumaha bibi? Ai pidato geuning luhur mimbar, mari kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Turun tina mimbar korupsi we. Si goblok teh. Lain dipakai kedok teh bibinya mempekan usaweuy teh eta meureun. Heeh. Narek kumaha atuh kula. Ai memeh jadi mah geuning ini kitu ka kampung-kampung daek. Daek Bari jeung arangah erengeh amis budi. Amis budi geuningan. Mere geus saeutik geuning. Benar bibi teh memeh jadi. Ai geus jadi tiuk dina kursi ngadon culang cileung ngenengan palingeun. Kalau para nyangkokot geuningan teh jalan mare ka rumahan jalan alir jadi. Berarti baralik atuh ayeuna mah. Zaman teh. Hareras beun jalan janji. Ai tibalik teh kieu mode bener teh pan aya opat. Bener Hiji bener cek Allah disebutna mutlak nyai. Oh eta teh. Dua bener cek ilmiah. Oh tilu. Katilu bener cek falsafah. Ari kaopat. Ai falsafah teh eta teh tina bahasa Yunani tina filosofia. Oh filosofi. Filo hartina cinta, sofia kebijakan. Kebijakan betul. Kaopatna bener cek umum. Ada. Contohna bener cek umum teh panon poe bijil di urang mah ti wetan. Wetan. Heeh haji. Cek sadaya jadi wetan. Tapi cek ilmiah mah da teu bijil panon poe mah da bumi nu muih. Oh eta teh. Oh cenah dararasaan mah bijil tah kaciri we yen bangsa urang teh hirupna teh karek nepi kana rarasaan. Jeung rarasaeun bener. Can nepi kana rasa nu sabenerna. Betul bebi. Telepat. Nyai Sumuhun. Ai bener cek falsafah tibalik. Kumaha teh bibi? Nyaeta panon poe teh bijilna ti kulon. Ti kulon. Kurasa teu nepi kurarasaan komo. Oh jauh kurarasaan komo. Nya falsafah ngajawab deui ai cenah panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Tak kahirupan urang teh ayeuna bangsa urang teh geus ke barat-baratan. Oh ka barat-baratan. Ai barat teh mana ieu? Kulon. Tuning. Da kulon abdi ge basa ka Prancis. Buktikeun tong. Kumaha teh bibi buktos? Geus ke barat-baratan. Ka barat-baratan teh cing. Saur bibi buktos. Apan unggah taun teh sok diayakeun Sumpah Pemuda. Ya, hari Ai pemuda teh tanagana anu masih keneh beuleuh kasenteng tulang tongong nagara. Taina teh geus diala tuh ku bangsa deungeun lemah jeung lemah mentalna. Para pemuda loba nu teler ekstasi magadon sabu-sabu jeung sajabana ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Mabok jeung sajabana bener. Nyai sumuhun bibi lemah pan mental bangsa urang. Mental lemah bener. Gadis-gadis ayeuna mah geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu. Lain teh. Tungirna teh ketinggal kulah. Bujal musyid leuheung lamun teu pinuh sing kayo. Leuheung mun mulus betul teh mah. Heeh. Ai soal ditato makeun bae da eta mah karesep ulah so teh ditato hate. Ditato hate kana seni. Daya Allah mah mun teu na ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat, da ieu wujud mah hakaneun cacing. Sumuhun. Tah hate tah. Hate we ulah ditato. Ulah ka bawah ditato bener mah. Nya buuk di beureumman. Di beureumman ngangge anting geuningan. Ai urang barat mah beureumna beureum asli. Beureum asli. Ieu mah di beureumman ka barat-baratan pan. Dicet tadi urang geuningan. Bangsa urang geus poho ngakan kulub tales. Betul. Kulub suuk. Da eta nu dihakanna hamburger. Hambur duit ger pasea. Fried chicken, Dunkin Donut, hotdog jeung sajabana. Can ayeuna mah geng motor loba. Wah geng motor ka mana-mana power. Ai beakeun bensin maok geuningan batur motor. Nyan karesahan geuningan ke barat-baratan. Betul, karek kumaha. Kahakanan fried chicken, Dunkin Donut, hotdog, pizza ai namanya kimia teteh barang hakana hayam teh. Ya kimia teteh tereh. Lumatak geuning barudak teh ieu mah paronok umurna teh. Paronok ari awak teh galade. Da diponok-ponokeun umur hakaneunana oge. Baheula mah 6 bulan pare teh. Ayeuna
ayeuna mah 3 bulan ke kaala. Kaala jeung parendekeun Heeh. beda jeung si Nyi Mas. Tapi parendene kitu nyai genteng-genteng ulah potong. Laras ulah urang ulah putus asa. Sanajan begeng ulah nepi ka digotong. Ulah Nyai sumon aja di lain sisi kitupan di lain sisi deui mah ngiring reueus ngiring bagja itu padada rosada Bapak Wali Kota kali ibu Bapak Gubernur ngersakeun sumping laras ka ieu hiburan nyaeta TVRI Bandung ayi laras ulang tahun Dirgahayu TVRI nya ka 48 anu ka 48 nya laras nya penyiaran publik teh ieu teh ayi nu urang keur urang hak urang di PRI Jawa Barat gitu syarat nama urang seniman seniwati teh ayi nyaeta kudu dironjatkeun kreativitas inovasi katena sabab ari seni teh nyaeta tiada hari tanpa inovasi mohon mode padada tadi tiada hari tanpa penghijauan betul tiada hari tanpa bebersih bebersih nyai kaendahan sabab kebersihan teh eta teh pangkalna kesehatan sabagian tina iman atuh katena ibu laras 8 numata kudu diturut pemerintah teh ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum lingkung ngan di mana geus beunang cewek sok balik deui ka Allah back to basic naon back to back si innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh globalna eta kembalilah nya jadi kembali ke semula semula hah kasar mun ceuk falsafah Yunani kuno ma ex nihilo nihil fit oh eta teh mun ceuk basa Arab ma makana ala makani oh eta teh kembali ke semula mun ceuk urang Sunda muncang labu kapuhu oh katenan teh mun ceuk situkul mah kembali ke lab ya cek urang jadi kembali we kana maha konstitusi sumo Indonesia anu ka-65 Dirgahayu Indonesia nyayi Dirgahayu bibi sing lepas tidak rupa-rupa kagagalan payunan sasiro buru-buru teangan keberhasilan tina kagagalan eta betul betul bi budak nyayi sumuhun udag prestasi nu sabenerna mun dina seni sok tingkatkeun kreativitas kolaborasi da ayeuna ge pan kolaborasi ieu teh jeung sound system jeung lampu da baheula menangap wayang teh ku obor lampuna teh ngajuru ngabebela siang panayagan kabeh isuk-isuk teh liang irungna teh harideung baheula heeh kawas kereta api nya ayeuna garelis teh sinan teh baheula mah ayeuna mah sinen teh lipen beureumna teh baheula mah ku seupah baheula mah moal kelihatan ku galinggem beureum teh dikitek teh ku pacar baheula mah kitu baheula mah bari ai sinen hudang ngajuru orokna teh dibawa geuningan mah kulantaran baheula mah bener dalang teh kaitu ka dieu hese nengan sinen nu hudang ngajuru dibawa karek saminggu jeung kedaekeun deui baheula butuh nya ai di panggung meureun karasa susuna teh teuas dikenyotan atuh susuna teh sok kana gelas diinum ku tukang rebab cek tukang saron teh eta mah si susinen cenah keun bae nu sasang cenah nyieun deui we cenah sinen mah murukan susu tinu hajat heeh kitu eta kitu bibi baheula nyai sumuhun bibi muga-muga wayana hari kemerdekaan urang cing buru-buru gara harari hijrah kumaha gara pinah da Allah mah moal ngarobah lintang ti urang kudu bisa ngarobah oh sumuhun bibi berkarya always selalu berkarya sepanjang hidup berkarya nya tuh tingali di Cibaduyut aing balanya di Perancis meuli sepatu meuli agul meuli bangga dengan dibawa teh ka Bandung ka dieu sapatu menang ngeliti Perancis teh dipapake we ungapoe boga rasa reueus boga sapatu luar negeri ari ulin teh ka Cibaduyut ceuk tukang sepatu teh nah cenah teh kengeng di dieu eta mah cenah
Meni era daing. Pada ganti merek. Heeh. Ganti merek. Beda ganti merek. Si orang produksi urang oge Oh, marukana berkualitas. kudu reus. Ya. Produksi dalam negeri teh. Oh, Nyai teu kurang di urang oge. kitu tah. Sumohon. Nu awiyu urang sami-sami urang nyikirkeun baju leungeun ke sakatuhu naon rupaha program ti pamarentah urang laksanakeun. Saya bibi. Nyai Sumohon bibi. ulah dek pakia-kia hirup teh lah pagirang-girang tampian. Ulah patongong-tongong sing manunggal we. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di negara ngan ulah ngan ukur basa-basi silih asah silih asuh silih asih teh. Sumohon. Buktikeun dina gawe sapopoe. Dina karya nu Nya contohan kudu di luhur. kudu di luhur, modalan kudu di luhur. Nya contohan kudu di luhur, di modalan kudu di luhur dan didenge-denge teh di luhur dengan para sea begini. Teuing. Teuing hayang naon make para sewa itu. Karunya ku tukang hihit. Nah, wake karunya ku tukang hihit. Tonggongna teh geus melengkung balas nganyam. Nganyam hihitnya. Daharna teh ngan ukur ladang tina hihit udud kolobot. Kolobot. Kulo asin. Tonggongna geus melengkung kurunyung teh pagawe desa nu nagih pajeg. Heeh. Bari teu meunang eueuh gini kan. Mayar ladang hihit duit teh cing para rengkel gini ribuan. Ai geus nepi ka luhur eta pajak teh dihakan ku si gayus. Si goblok teh. Bari lain duit saeutik nu dihakan teh gini kan. Aya tahu harta nuranian. Encan 6,7 miliar amles ting ka mana? Ting ka mana? Ting di pauk jurig, ting di mana? Heeh. Da tepuk mejana. Keun bae pokal oge aya alus. Keun bae. Ulah so teh urang teh nepi ka alet-aletan demo nepi ka ngayakeun tindakan anu anarkis teu etis teh. Etis. Henteu prop. Aing ngomong mah bebas aya pek wae asa nu demokratis jeung pancasilais. Naon sabab abeh dilindungi ku undang-undang? Heeh. Kan bae aja bibiran ngomong-ngomong wae ge. Heeh. Saulang ngaruksak we urang. Nyai Sumuhun bibi. nu matak lamun teu nyaah da ai rakyat mah ieu eueuh pangsiuna. Teu aya. Eueuh. Sugan eta mantan rakyat eueuh. Eueuh. Atau kopran rakyat beueuh. Balik deui ka rakyat. Balik deui we ke semula ka rakyat. Nya nu matak tong eta teuing gitu ka rakyat teh lah da moal aya nu gede mun eueuh nu leutik. Heuh ulah nararines. Pikire kitu kumaneh lamun eueuh rakyat narek mimpin cucunguk. Benar bibi. Benar bibi. Nya Sing loba eling ka rakyat. sakitu nyai Sumuhun bibi. urang hirup di dunya teh Laras. moal lila Walilah. ka ieu si Asep ye. Nah, kunaon ai Si Asep Sunanar. Ai Pak Haji Asep na naon nu dicarioskeun? Heeh, ayeuna hirupna ladang tina ngawayang. Tina ngagulak-gilak. Boga imah, boga mobil, boga sawah, pamajikan geulis. Ulah agul deui. Geus paeh mah deuleu diusir tak ku pamajikanana. Diusir kumaha ieu ceuk? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya dikubur. Oh eta teh. Eta imah, eta mobil, ladang nabeuh teh ladang teu hees teh dipake hees jeung maru. Ai sekilas menjadi hate mau benar. Balikeun ngarepek. Balikeun kumaha? Lamun pamajikan teu heula paeh aing kawin deui gitu. Jadi we hiji-hiji. Jadi hiji draw. Benar. Nah kitu aji. Benar bibi. Karang Da hirup bibi teh pang nepi ka kieu teh atuh da ngalaman sangsara heula. Ngalaman Alhamdulillah ayeuna hirup teh maut nyere kapuhu. alus katungtungnakeun. Heeh. Da baheula mah aing da puguh keur dikandung ku indung teh bapak geus maot. Maut merukan balangsa. Gubrag lahir ka dunya umur 2 tahun indung nu maot. Geletuk indung. Apruk-aprukan aing umur 8 tahun teh hayang jajan teh make jeung jadi pengamen jalanan nu ngaparapatan. Budak jalanan mah di Cibadoy. Nya. Parapatan. Marukana dikukut ku Haji Apo. Di Cikoneng. Di Cikoneng. Kulantaran galak manehna mah. Apa leungeun? Aing teh kabur we. Kabur bener. Da baheula mah teh ka Cikoneng teh jarang imah, ai balik usum halodo pan hari teh. Oh sawah. Aing dibawa ku lalaki kana tumpukan jarami diperkosa tah. Umur Umur 8 tahun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman. Heeh. Geus 19 mah. Umur 15 tahun kulimaan saputing teh. Marukana Nanasiban nepi ka kitu. nanasiban dan berka kitu tah. Lamun
malah umur 20 tahun tadi mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak eta tina kecanduan tina katumanan tadina da eta we aing baheula mah eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh teuing eta mah kan bahaya tuh bilang nu geus mah boga salaki tara lila paling lila 3 jam tetep Pak Haji Sidik teh papotongan nya Pak Haji Sidik teh ka Ibu Nining teh ka Bu Nining teh papotongan maru Pak Haji Sidik tapi bager we najan maru ge lah Ibu Haji nya tak kanu ngukut aing Haji Apo gorokan teh kongsi teh manehna kawing dan ku Pak Haji Kohar dipaksa nya ai bobogohan jeung Palilit Permadi teh nya ti Unpad nya ai bogoh ti bubudak kepada Darosada ka Bapak Wali Kota nya teteh wali kota teh ka bogoh aing eta teh kanu aya we ka ketua Pepadi we bogoh teh eta teh Bapak Caca si eta mah ka bogona mah jelema gede da eta we ai ka pasar ibu-ibu teh mun dibararaeud dan nempo aing teh eta teh dumeh eta salakina geus ngasaan aing aing ngaliwat aing teh recok awewe teh ibu-ibu pajarkeun teh tuh cenah si hamur kanyut ngaliwat pajarkeun teh jorang teteh naon make jorang eta nyebut kanyut jorang teteh ih teu bener nah aing panggijeng kanyut kudu sionalnya ieu betul lumawi ku padada tadi ka kuping ka dangu ku sadayana da ku bibi ge ka kuping ku sempurna dina ngelestari seni olahraga jeung sajabana cinekna mah urang ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan utamina tiada hari tanpa penghijauan betul kanggo Nyai sumuhun alhamdulillah ayeuna mah boga gawe di dieu teh aing make jeung kabeli HP kan teh perhiasan renceu make jeung bisa nga-SMS SMS-an we teh lumayan nya marukana sagala kabeli ayeuna mah sawah alhamdulillah dina tani teh ena memucekil bibi teh apa aya eta atuh ayeuna mah alhamdulillah da puguh wawuh jeung pupuk kujang nya komposisi mau ayeuna mah make jeung aya NPK sagala NPK kujang 30 genep 8 betul eta teh leuwih nguntungkeun aji cukup ku NPK laras NPK kujang 30 strip genep strip 8 leuwih untung teteh betul NPK kujang 30 strip genep strip 8 teh nyaeta pikeun pare jadi teu perlu deui make tambahan pupuk tunggal lainna dekedah pupuk organik kujang jeung NPK kujang teh ngaronjatkeun produktivitas hasil pertanian mampu memenuhi kebutuhan padi Anda tak geuning kitu pupuk organik kujang jeung NPK kujang teh nyaeta diproduksi ku teknologi anu mutakhir dijieuna oge tina bahan-bahan tina unsur-unsur anu dibutuhkeun ku tanaman dugi ka bisa ngaronjatkeun hasil pertanian anu mecekil pupuk kujang nya morokan teh pare teh baranahan ku eta mah mecekil wae hasilna pupuk kujang alhamdulillah ayi hirup teh nya tak kitu ayi hampura nya ayi sami-sami gitu ya ai hampura teh naon dumeh ayeuna mayunan sasi Ramadan nyaeta hari pembakaran aing ngaran-ngaran hari pembakaran mah eta teh panas ayi panas gitu tong boro hinga urang manusia anu dimuliakeun oray we oray manehna teh puasa tina hasil puasa manehna jauh megar we kulit anu anyar ganti kulit nu anyar bener mode hayam pan puasa teh keur nyileungleum teh panas awakna asa kabakar jadi we guna nogna megar eta tuh meuni aya gunana eta hayam ku puasanya kan tenan komo jajan ceuk hadis oge kitu
kumaha ulah Hoerunas anfa'uhum linas. naon teh Jadi panghadena jelema nu aya gunana deui keur ka jelema cacak hayam tah tadi ya bener manyai jelema eueuh gunana eueuh nyai oh bener cek bener tak kitu hileud kumaha hileud ayeuna ngabuleun maneh geuning tapa teteh ku ayana tapa panas pepuasa puasa di mana geus panas manehna jauh geleber we jadi kukupu jang-jangan oh eta bisa hidup ta ayeuna manusia puasa dina bulan Ramadan naon hasilna ya nyaeta kembali karena fitrah fitrah nah oh Idul Fitri tuh balik deui kana kasucianana kulu mauludin yuladu ala fitrah yang sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih nya eta pembakaran malahan dijamin jelema bersih hate mah cek dawuhan Allah oge qad aflaha man jakaha naon ha didinya domirna pan kana hate kana jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena betul tuh eta diraku teh ka harti kahartos bibi pada tamat puasa nu mawi ka neng-neng ka gadis-gadis urang Jawa Barat ulah ka sorang deui kalalampahan mode bibi ulah geus nya baheula neuk keur melah jantung neuk teu leuheur melah jantung ngagurat taneuh ulah cing sarolehah gadis-gadis urang Jawa Barat nyai amin amin mulih sakola atau siangna bantoskeun ka peryogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeusehan ngembah wadang istrika sontena sumpingan Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan jangan taroskeun bag-bagan agama eta teh ajengan Kiai teh pewaris Nabi sumuhun ece nya tak kitu atuh pamudana entong merkosa hayang makawin kawin nanti samaraha nya era teteh kaituna panjang urusan cemar aji ulan oh kitu ti aceknya oh sae bibi mudah-mudahan buru-buru rengse ieu kejadian di negara urang dina sagala rupana amin amin nya urukan teh aji ulan alhamdulillah ieu kagegelan ti Pak Dada padada ulan rokok laras meni numpuk ya ti Pak Haji Pak Haji Sidik ti Kang Wowo eta geuningan nya CS Bibi ti Palili Permadi dari Permadi nya itu Pak Dadang Nasir deui sareng Pak Deden Rumaji nuhun katampi rokona kana kintunana mudah-mudahan non lupa cita-citana cing dikabul nyai amin nya sah oh sakitu we ti Bibi Mayinya assalamualaikum waalaikumsalam atuh bibi sararangkeun teh awak teh dipake lampangan teh pasti kahujanan kepanasan tobat buku daing teh pamidangan ieu leungeun nu belah kede ka Cidat Sangkeul dramatik ongkoh teh bener mi HP leunang dikejarkeun boga kalah kana geus sirang kumamun murag jantung tuh atuh teh harga kolot bisi teh rasna tuh dulu harga bulan wis dapur
gegemeut. Gegemeut. Tiup tapi bari ngaleret. Kalau kebeki ngajakeun. Duh. Mun urang mah cicing. Epang. Epangihan. Mun urang mah cicing. Sing era kudunungan. Dunungan Ieu deui pamawana sia. carek salah saurang. Naon sia tua we? Sing jeger teuing. Si lain teu nepi-nepi acan tuh. Jauh eta mah. Sudah tegas ngaliuk. Si goblok. Aya kasihan dong. Di pikiran asa ngimpi. Kuma papayungan kumaha nulungan Jadi ke bawah gue aing. Ampun. Sing lempeng atuh. Tumak-temak. Alah. Jauh-jauh. Doakeun aing cingkeuna. Sing Asia Kang. Gusti Batara Kresna ini mah kitu. Cerita teh kumaha? Denawa. Orang herengke bakal mutusakan jiwa raganira ke Jawa ingsun Raden Noroyono. Oh, darajana keur ngora. Keur ngora baheula. Emang. Kok belum tekalah rek ngege ya kayak model.
Kamararana sesulumputan kurang ajar. Sapira gini kan. Gening sia teu sapira. Susumar di kamari teh sapira gini. Udang denawa. Udang sabutan. Kakak. Teu sapiring gening sia. Ngan sadus. Aduh itu. Eta dunungan nuju di kolor sampai tinggal. Mana we teh sanes deden rumaji. Nya. Naon hebat teh makan abdinya. Nak usaha kenana, lah kenana kusaha. Ku abdi tingali panahna nu saha. Lah panahna nu saha. Kayaknya nu aganya nih. Da beda atuh. Ari nu maneh mana? Hor. Kaseredkeun pageuteun nu agan ka jero. Gara sok urang bedel. Da heula nu abdi keunana mah teteh. Gening nu maneh mah karek datang. Nah, kepiaran ku akan. Macet pangintengan. Da ayeuna mah geuning tiada hari tanpa macet. Nya. Nyerakeun sia teh. Nyerakeun dunungan. Digawe teh lalai. Teu cara kenapa ngebutuh. Ka aing keuna. Bade apet kedunungan teh. Bandal pisan bubuk. Naon akang? Jangan naon deh akang. Ih. Kenaon sia teh da keur ngising. Goblok teh ya. Tungguan mayit ini. Tungguan. Hah? Mayit tungguan. Kemitan. Bade lapar teh aduh teh eta teh rek masyarakat sagu. Wayahna teh sagedeung. Gadae di sangu padang. Nitah we meuli sangu mah. Lain teh nungan mayit di dia itu. Oh. Sieun kalengkahan ucing hirup deui. Sok hirup deui teh mayit. Ubah heula ge eueuh jurig. Eueuh nu dilag-lag mayit. Acan kabejakeun jelema digag-dag jurig. Eueuh. Oh, modar sakali modar mah tetep modar. Mun jalema jiga jurig. Oh, mau jauh kana taneuh. Moal hirup deui. Moal. Eueuh bejana. Alah. Mayit udang deui. Eueuh ti mah heula oge aya mayit udang deui. Eueuh. Heeh, aya lain diudangkeun mah euy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi ngabaju mingkem. Bet balalageur dedemit di dieu. Jurig di dieu balalageur. Jurig balalageur jalma cara redit. Naon? Eueuh nu kabejakeun. Eueuh. Yang Bulan? cicing sia. Sok we kali kan.
Majid udang deui. Naon? Majid udang deui. Heeh. Mere permen da Majid kan cenah. Ya udang deui mah bere permen ya ku aing. Cenah kutap-ketap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajurag wajurig wahaliul hakim. Wa kunta wa kunti wahaliul hakim. Sakarareung teh. Wah, suara anjing nya mah. Mapai jalan sakapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu ditek. Sabab aya nu diteke. Hujan angin dordar gelap. Kaya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli kajeun teuing. Nu penting mah sanepi. Kacempatan nu dituju. Rek ngalongok anu ngora. Sugan nu kolot teu nyusul. Ari sugan teh mah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Singilan. Good. Hirup deui. Naon? Hirup. Geus paeh tadi mau kehirup deui. Paeh. Ai geus ngalonyeng teh sia. Ai geus ngabobodo dunungan teh. Manya nu paeh hirup deui. Nah, demi Allah aing euneuk-eunekan. Eueuh. Rarasaan bakat ku sieun. Nu paeh mah paeh, goblok moal hirup deui. Nah memangna aing mah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Good. Kempes-kempesan. Ngagaruwahkeun we si eta. Ulah baturnya saya teh sia. Aduh, ampun ting demi Allah kadeuleu waing. Teu percaya. Hirup kikituan tah. Lamun aya angin mah kudu nganebak aing. Ada kahara angin peuy. Baru kada teh bisi tuning. Angin puyuh meureun. Tuning dang dalet dang tumila reungit cuma. Di bulan tai jak wae. Bangke teh. Oh. Good. Coba situ. Hanya tuh. Eta gini. Dan juragan gitu jam lalu dengan itu. Sudah.
Lalu dengar juga kacamata. Banting kan kayaknya cuman. Antap pada. Antap ada di tuman kan barangan. Tungguan. Nah, hanya air ditinggalkan Gatot Kaca sok. Oh, hirup. Tuh. Oh, ini usik gitu ta. Tuh. Tidak wala goblok nanti tinggal. Aduh, ampun. Aduh. Ada. Nah, mau liwat ada. Jadi pocong. Aing dedemit jadi. Ayam keung mah teh. Alah, ayah kasih. Lain jelema bau ge. Jadi tungtungan teh ucing-ucingan ya aing guan. Dulungan dewek juragan Gatot Kaca jadi astronot. Astronot kang aya kitu tah. Alah. Naon astronot teh jang? Astronot geuning dina mobil nu sok ngebul di tukang. Kenapot jurig sia tah mah. Mun jauh tina astronot kana kenapot. Impun anu genut geuning astronot. Genot. Genot tama belegug. Jauh-jauh. Genot mah bapak tuh bisa lempang. Genut aing mah tuh. Ada genot teh genut. Aing genut mah di mana aya awewe bangor teuing genit tama sia teh. Aing genit mah di mana urang boga rezeki teu mere ka batur genit. Pedit. Aing pedit mah nu biji tina bujur. Pedut eta mah sia teh. Namun dia sejarah raung. Tapi kata naik jempe. Woi. Bawa deui.